Dirgahayu Hari Bayangkara anu kagenep 2 siap ukur nampakan kaewu kang bayi main hakim sendiri ulah kapan aya nu berwajib abeh teu angay-angayan ya da budaya urang mah kitu nete taraje insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyukur balungan mapai wahangan ciptakeun angguran daerah anu kondusif urang carana kumaha aman tentrem teh buktikeun dina gawe cara rea nepi ka dewek ninggal di game kan akhirnya jadi kredit 86 cek polisi teh meuing 86 lain 86 lain siap digawe ieu mah 86 bari nerima amplop wah silakan akhirnya pan eta teh ngarusak citra gitu padahal eta teh sebagian oknum kitu teh nya aya deui aya aturan polisi rek niat hade nepi ka dituduh goreng niat hade tuduh goreng kumaha ya Kang siapa teh apa dongengna kumaha dongengna ieu teh akibat jelema dina agama nah teu tamat dina agama teh nganukur sangat beja jadi hati nate agama nate itu turut muning ya pan dibawa ku garong ngicik we ieu mah agama ajeb dia
aja bekerja lumayan soknya dengekeun meureun kiai yen Allah teh maha bunha Allah teh maha tingali maha uninga maha welas jeung maha asih ngan dina pikiran manehna ngabentuk jelema Allah teh meureun bunga loba kakayaanana dina pikiranna teh nu awam meureun hirup teh ngan susah jeung susah lain tengah puting dieun surat Assalamualaikum kahatur Allah anu maha welas anu maha asih kalau nyuratan lain kawasan sesama pan dina imajinasina dina bayanganna teh ngabentuk jelema Allah teh dimitoskeun pan sidik lain sakami mislihi saya punya mulai hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge hari ini na pikiranna dibayangkeun ngabentuk nyuratan abdi percanten jana salira mah murah asih sanes beja abdi yakin dina hate salira teh ulas asih kalayan abdi maha tingali Allah teh maha tingali abdi yakin uninga pangiten kenapa ngabutuh abdi cing abdi tulungan artos 100.000 keur bayar listrik hatur nuhun wassalam udin supe kana poe surat ai ku pagawe surat udah dicapatan tina teh tina kotak surat hiji-hiji dibacaan ai nu hiji deui eta surat di kahatur Allah nah cik tukang surat ieu mah tinu gero anungkeun we sisi jalan aya polisi palit di Polda boncengan polisi mereka ngomong kira ngadutut ay polisi tukang heureuy duanana resep heureuy euy naonnya itu sih aya aya bodas tuh udah teh suung yang amplop nih aya dibaca kahatur Allah barakat eta polisi ieu nu gelo pasti insok ya buka euy eta polisi dina kuta 2 ade baca surat kahatur Allah subhanahu musik garohe eta polisi sisirian Syah euy udin euy mana nya baru ngora lain dina karunya euy heuh bukan duit cenah dinya naon kitu cenah karunya cenah urang ngirim surat dikirimkeun karunya aya cenah 75.000 ya cenah sabar syukur suratan deui kahatur udin ieu duit teh aya jang baik manfaatkeun dihanapna teh kan Allah eta polisi tukang heureuy ayo cenah euy urang aturkeun apa yang geuna seuri ayo oh iya cenah yo tuh cenah imah si Deden Donat nah gitu tok assalamualaikum brai tadi buka ruas udin aya polisi ya bapak aya naon cenah da kudu terus lain cenah aya katitipan surat disaha deui cenah sok baca maneh muhun cenah punten atuh ini teh polisi nu bari seuli nya aya dibaca teh udin eta surat din ieu duit teh lumayan
Allahu Akbar abdi beuki persanten Allah teh mah hanya ahli mah welas pasti. Ya Allah nuhun ya Allah kita sujud salat subuh ke 7 rakaat. Oh cacak 2 jangan diganya kamu 7 dibaca sok teko duitnya 75.000 ngalamun di mana ngopi mahir ini di mayar listriknya tulis diri tak kalau atur Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pingkeun ulah mi HP duit ke polisi ini ngung rugi 75.000 jadi ketemuan budut mau kata polisi dinanya ampun nulungan anjing ka dompet ampun gusti malu makanya nyebutkeun pingkeun deui tapi kan dianggap sesama eta Allah nah tah nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu cilaka nya dina Islam teh tauhid cilaka teu nepi nya matak sagala pake ulah sumogol tamatkeun cing jucung dangaran-ngaran sumogol mah geuning nguwi oge kalah jadi hitut kalah jadi pokok heuh aduh teu jeung ilmu teh nya tah begituna teh mudah-mudahan we citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi ya amin amin jaya sekali jaya tetap jaya